Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatul Fatihati, hari tasdid Fatihah arba'a asyarota eta aya 14. Ieu pasal netelakeun tentang tasdidna Fatihah. Kamari kan urang teh aya dina syarat-syarat Fatihah teh mura'atu tasdidatiha, kudu ngaraksa, kudu ngajaga kana tasdidna Fatihah. Numawi dina maos Fatihah teh kedah taliti komo dina keur salat, sabab keur salat mah bisa berpengaruh kana sahna sareng teu sahna salat. Di dieu diterangkeun bahwa tasdidatul Fatihati arba'a asyrota, ari tasdidna Fatihah aya 14. Mana nu 14 teh tayeu bismillahi fauqal lami, tasdidna lafaz bismillah fauqal lam, jadi macana kudu bismillah. Ar-Rahmani fauqar ra'i, lafaz ar-Rahmani luhureun ra tah ar-Rahman, jadi ulah maca aroh tapi kudu ar-Rahman. Ar-Rahim fauqar ra'i, tasdidna lafaz ar-Rahim dina luhureun ra, jadi ar-Rahim, ar kudu jelasnya dina tasdidna. Alhamdulillah fauqa lamil jalalati, hari tasdidna alhamdulillah mah luhureun lam lafaz Allah, jadi alhamdulillah. Nah, lillah. Rabbil alamin fauqal ba, tasdidna dina rabbil alamin luhureun ba, jadi bacana rabbi, jadi ulah rabbi, jadi kudu rabbi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani, ari tasdidna ar-Rahmani paeta mah luhureun ra, ar-Rahman kadinya geus aya dina bismillah, dina bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim fauqar ra, jadi Ar-Rahmanirrahim dibaca sabaraha kali? Duanya. Sareng dina bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin fauqad dal, hari maliki yaumiddin luhureun dal, jadi macana kudu maliki yaumiddin, ulah yaumidin, ulah yaumidin, jadi kudu yaumiddin, kudu aya penekanan. Iyyaka na'budu, hari tasdidna iyyaka na'budu dina luhureun ya, jadi iya. Masing rusuh oge macana kudu jelas iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in fauqal ya, sami iyyaka nasta'in kudu jelasnya iyyaka wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulah kitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jelasnya tasdidna. Ihdinas siratal mustaqim fauqas shadi,
Ari tasdidna ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas lurun sad. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ari tasdidna siratal ladzina fauqal lam lurun lam siratal ladzina. Nah dina alladzina aya tasdid nu kudu dibaca. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hari tasdid an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tamaya 2 fauqad dodi wal lam lurun dod sareng lam ad-dallin di waladdallin. Jadi kudu jelas tasdidna nya. Aya nu maca teh tasjid tapi naon? Tasdid. Tasdid. Namina ge tasdid. Jadi kudu kerasnya. Tasdid teh. Jadi kudu keras, jadi kudu jelas dina macana nu aya tasdidan. Sabab pama teu kabaca, nah berarti aya huruf anu leungit teu kabaca. Sedengkeun lamun leungit dina bacaan tatangtu bakal berpengaruh kana arti jeung bakal berpengaruh kana salatna oge. Nah itu. Eta sadayana nya aya 14. Sok baca ngaut sakali tina bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itunya. Sok aya nu eureun dina satu acan goirnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jadi masalah eta. Nah itu. Sok aya nu dina sok nuliren dina siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dilanjutkeun deui ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itunya. Wallahu a'lam bishawab.